atuh ayeuna mah kabeneran gapangi jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting doa unggal peuting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atau kau murid maneh ulah gua gelo haju kudu kumaha atuh kayakinanana ya cek Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu haju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut pae kuari diayakeun we hirup jeung pae nasa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar pae tah moal pae nang sata paekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh tieueuh kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang endek amat si pikiran igoda deui ku setan keur Allahumma ngadak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walamma waqa'a 'alaihimul rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ والله أعلم بالمراد ونما وقالا semangsa tuniba alaihim atasalu fir'auna parisu siksa al-azab tegesa siksa qalu maka ngucap ya Fir'aun ngucap kepada Musa ya Musa udau ngadoa sirah Musa lana kada ingsun sadaya rabbaka ing pangeran sirah Musa bima ahida indak kalawan barang kang ngajanjiakeun ngarab indaka ing dalam sanding sirah mingkas fil azabi anak saking dan hilangkeun siksa saking sun sadaya nama ngalamun iman kening sun sadaya lain lamu kasamin utalami kulam kasam kasyapayati lamun ngilangkeun sira anna saking sun sadaya rizaing siksa lanu minan alakayati maka bakal ngimankeun temenaning sun sadaya laka kadue sira wala nursilan lan yati bakal nguculkeun ingsun temenaning sun sadaya maka sumertan sira Bani Israil ing kaum Bani Israil falamma kashafna anhumul rijza ila ajalin balighu
ilahum yang kusun Allah lam maradi fala maka syakwa maka samang-samang sangilangkeun isun agung bidoai Musa kalawan doa kanjeng Nabi Musa anhum saking ahli Firaun hari zaing siksa ila ajalin maring waktuhum utawi ahli Firaun balik ikut kang tumeka kabeh ing ajal idzan kaget ari kala iki kasabnahum utawi ahli Firaun iku yan kusuna pada ngudar janji ahli Firaun kabeh yan kuduna tegese pada ngalaludar ya ahli Firaun ada min janjina ahli Firaun wa yusruna lan tapi ahli Firaun gawe ala kufri mingatase kufri ahli Firaun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin Allah alam bimaradi fantaqamna maka nyiksa insunagum minhum saking ahli Firaun fa'aghraqna maka ngeramin sunagum hum ahli Firaun fil yammi dalam laut al-bahri tegese lautan al-mili tegese banyukan asin biannahum kalawan satuna ahli Firaun bisababi annahum gawadu kalawan sebab satuna ahli Firaun iku pada ngagarakeun ahli Firaun biayatina kalawan sakayat ingsun agung makanu lanana ya ahli Firaun ana saking ayatina ghafiluna iku kang lali kabeh la tadabbaruna tegese ora nangan ya ahli Firaun kabeh ha ing ayat Fir'aun beserta kaumnya disiksa ku Gusti Allah. Ini itu larang pangan wailah nu pohara tetap masih kena buang kawarah ditunduk kana karasulan jeung kanabian kangjeng Nabi Musa alaihi kanjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ka bangkawarahan Firaun jeung kaumna ku Gusti Allah dicoba diberi siksa 5 siksaan dahsyat fa arsalna alaihim at-tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wadama ayatim mufassalat dibere banjir nu pohara dibere sinutan nu pohara dibere kutu tumak nu pohara bangkong ambalaya cai jara digetih sebagai tanda-tanda anu jelas karena kenabian kanjeng Nabi Musa alaihissalam tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin gumede sombong tetap teu percaya ka kanjeng Nabi Musa. Masya Allah mahal hidayah man tajak diri lamma waqa alaihimul rijz ketika terjadi kali ahli Firaun teh siksaan anu sakitu dahsyatna qalu ya Musa kaum Firaun teh dararatan ka kanjeng Nabi Musa mundur ke kanjeng Nabi Musa ngahayang-hayang supaya siksa na leungit ketika kaum kanjeng Nabi ketika kaum Firaun dibere banjiran nu pohara genangan air nulir teu beda jeung laut
eta kaum Firaun datang ka Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa anu lemah lembut. Ya Musa, ud'u lana rabbak. Coba atuh ngadoa jang kami ka pangeran anjeun. Ja pangeran kami mah Firaun geus teu daya teu upaya. Boro-boro ngalengitkeun siksa puguhnyana ge pangeran tersiksa. Lamun leuwih dengekeun ku anjeun Musa, la in kasyafta anna rijza lanu'minanna wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Lamun anjeun ngadoa ka pangeran anjeun dengan keyakinan anjeun ku pangkat anu geus dibikeun ku pangeran bima ahida indak iana kenabian, anjeun ngadoa supaya dileungitkeun ieu siksa haju leungit. Dengekeun ku anjeun Musa, lanu'minanna laka, kami bakal ariman kabeh ka anjeun, wala nursilanna ma'aka bani Israil, jeung yakin kami bakal ngamanggakeun kaum Bani Israil deuk dibawa ka mana bae. Pan hebat jasa lain lalagaan pohara jasa bener cek Kangjeng Nabi Musa. Musa kami mah tilok ngabohong sakali. Kangjeng Nabi Musa atuh kapan kita dakwah kemudian kaum aya pamentah yang dileungitkeun ieu siksa dengan perjanjian lamun siksa leungit teh kapan bakal iman. Harapan Nabi harapan Rasul dakwah teh supaya arariman. La salukum alaihi ajro teh hayang dibayar nya mah lain cara si eta. Nu penting iman. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa, ya Rabbi Gusti Pangeran sakumaha Gusti uni ngabawa kaum teh menta ka abdi, lamun teu dileungitkeun ieu siksa ieu teh bakal hariman ka abdi sebagai rasul iman pangeran teh Gusti jeung kaum anu terbelenggu Bani Israil anu kuari jadikeun budak ku Raja Firaun teh geus dimanggakeun deuk dibawa ka mana bae ge supaya salamet. Ieu mah abdi mangan sakadar mudah-mudahan Gusti ngaleungitkeun siksa Gusti. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ke Gusti Allah seketika eta kene eta banjir teh leungit. Banjir kaum barali hebat Musa sugana geus teh hebat sihirna aja hebat. Nu tatarina janji bakal iman tapi ternyata teu iman. Buang kawarah jasa tak kaum Firaun. Ku Kangjeng Nabi Musa ditungguan arariman nasa kumaha janjina tapi ternyata horenganan tetep teu iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah. Begitu unjukkan deui ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibere siksa nomor kadua simet. Simet geus lain simet hiji dua lain puluh ratus ribu juta tambah simet teh triliunan. Datang ka geus teu bisa barang dahar saminggu kaum Firaun teh. Atuh unjukkan deui titahan Firaun ka Kangjeng Nabi Musa. Ku Kangjeng Nabi Musa atuh diduakeun deui. Ngadoa ka Gusti Allah sakumaha perjanjian tadi tapi ternyata setelah siksa tetep buang kawarah bae. Mereka tilu disiksa di Gusti Allah kukutuk itu kene ementa doa na eueuh deui tetep bangkawarah bangkung gitu kene terakhir getih tetep
begitu dengan doa Kangjeng Nabi Musa perjanjian nyana jalir bae diabadikeun perjanjian kaum Firaun beserta Firauna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu falamma kashafna barang Gusti Allah ngalengit-lengitkeun kana siksa dengan pelantaran dua Kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum-kaum Firaun kemudian Kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalin hum datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarat teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu alariman siksa deui ila ajalinhum balik kumaha tah setelah kuari geus siksaan idza hum yankusun